tempat nongkrongnya tak apa. Sugan kita kena di. Unggal tempat tos di papai di jugjug waleh teu aya. Hade oge sorate geuningan ieu. Bisa meureun ke rekaman di dapur mah ieu. Ditinggali tadi teh. Ngan kieu we kaluhur panon teh. Menung ngariwas we ne di dinya mah. Ulah we batur senang teh. Keur meunang keberuntungan teh. Lain keberuntungan, naon keberuntungan? Mun apal asal usulna, aduh. Mun dina ieu mah apal beureum kumaha we apal beureum nu ditanggung geuning Eplok Channel ku geuning kumaha rancatan ayun-ayunan. Awewe gitu. Lamun dewek jadi rekaman di rekaman dapur, aing bakal terkenal juga artis nu lain. Bener. Kumaha? Terang. Bade ka mana, Neng? Aya awewe geulis di dieu euy. Bade ka payun aya naon kitu, Kang? Da aya naon, Neng? Ngan wajar we. Urang kan sesama umat manusia, urang teh kan kudu saling menyapa atuh, Neng. Oh, manawi teh aya naon? Menira reuas nyentuh satu. Abi ka payun heula nya. Mun mangga, Neng. Aduh. Urang mana eta awewe? Nah, bet aya nu kitu nya daerah dieu. Da perasaan mah tiba heula ge daerah dieu mah can manggih awewe anu panggeus-geusan bade kitu. Sugan mah kuda Australia ieu mah sugan mah coy. Ah. Weh, Ceeti. Randa anyar teh nya nu karek 7 poe. Awe we. Emang kunaon kitu? Lamun 7 poe, 13 poe, 18 poe oge. Naon urusanana? Emang urang bakal hayang gitu ka didinya? Ih, hayang. Saha nu hayang ka manehanana? Berage nanya. Nanya. Kemana sih? Ayo diaja-aja hese geura. Good. Teka mana baju rapi gitu. Siga nu kasmaran Geus cukup ditanya atuh. Ogot mah tiba heula oge rapi. Ngan kadar ayeuna sing kita beda, ogot teh keur kasmaran. Aya hiji wanoja anu ku ogot titik kecinta. Waduh. Saha we atuh Mang Kupri? Engke dari lamun apal dibejakeun hayang geura ieu mah. Good, lagi nanyakeun, da moal kabita tuh. Good, pieu urang panggil jeung euy. Randa saha? Ngaranna teh Eti. Karek 7 bulan. 7 bulan, 7 poe. Tah, karek 7 poe. Randa bengsrat. Hayangnya. Hayang naon, Good, biar ge urang papanggih disentakan. Teh hayang teuing. Aduh, memang Ceti mah seperti itu, Mang Kupri. Geus ah, teu jadi duit kamu jeung Mang Kupri mah. Dewek gede. Siong-siong heula. Assalamualaikum. Tuh kan, Amah. Tadi di mana wae sih? Abi melarian ka ditu ka dieu. Tuh kan bener. Berarti tadi tim beneran Mainna kabur ngabeng beos. Aduh, padahal mah geus aya hareupeun. Aya nu kitu lain apel beureum, Guar. Naon? Nya atuh. Tuh kan? Berarti bener bogoh kan? Ih, tengah pokona mah aya perlu aya piobroleun pokona mah. Aduh, piobroleun. Kumaha ieu maksudna ieu? Piobroleun penting pokona mah. Atuh, yuk di tempat anu enaknya yuk. Masih maksudnya ya piobroleun penting naon? Jadi aya piobroleun nya penting pisan gitu. Bari naroso ieu mah aya teh leres kersa karanda. Cabe beureum aya nu kitu. Pait ditungtungnakeun. Bariya atuh teh pait mah. Eta mah. Tuh kan bener. Pantesan tadi wengi teh teh
Mimpen ngadu kaleci. Ternyata kan bener. Teka dari taruh deui neng. Mah kamarigeun lihat lagi kanggo melarian teh Randa. Nah ya urusan aja kaleci nggak ngerti ah. Kaleci teh diadukeun nimpen eta mah. Pada intina mah kieu lah. Kan terus nanti melarian Randa. Iya terang, tapi maksudnya emang nggak izin gitu. Sementara kan kita Randa, kan bujang kene. Moal atuh. Badai izin kusah, badai Randa, badai parawan. Pami misalkan hate tosrak pasti dikawin ku Aa. Tapi gampang dikasih ya. Nu penting mah jalani we heula. Ya nama atos atuh. Neng uih ka bumi. Aa bade uih heula. Dangdos heula. Insyaallah Aa baris kabujang ka bumi neng. Janjinya. Janji atuh. Apa yang tidak jadi buat neng geulis mah. Hehehe. Yaudah asa. Hati-hati jalannya. Ya. Dadah. Dah, hati-hati Kade. Urang rek nyanyi. Mau kira nyanyi. Saya percaya. Nyanyi. Udah mah guys sing serikeun mana tuh net. Doma. Rengekeun heula atuh can aya bukti disebutkeun gote. Cing, buktikeun heula mun bener bisa nyanyi. Cing sok. Lagu naon? Lagu barat bisa teu? Kuring mah atuh, artis segala bisa atuh. Geus cicing, rengekeun nya urang rek nyanyi. Cing sok atuh. Di mari baya manehna geungesi nyarita cenah asih karendapan jeung gedeuna. Tah kumaha? Geunaheun teu? Geunaheun kumaha? Geus we sare jeung Neni Uing atuh. Tapi ya nggak asa terus rarasan kieu. Jadi ya. Ayeuna mah kudu dangdan kelacing hese. Kamu mah Gor, gak ngerti musik kamu mah. Apa perlu saya ulangi? Geus, liar tinggal. Ayo we diulangi. Bangun alus. Kalau kawe book dikriwil-kriwil galing. Sampurasun, punten. Rampes. Hapunten, aduh ngaganggu pisan. Saya teh mau tanya, rumahnya Heri Ebo teh sebelah mana ya? Apa tuh? Oh, itu apa? Pengen apa? Apa enggak ini teh? Kayaknya saya tidak apa. Banget kia masih gana teh ararapal gerak. Teh orang terkenal. Orang dia lain. Emang asli orang dia saya mah. Ya terkenal. Pikir orok bareng diri ya saya. Buk gondrong. Pengetahuan minim. Pasti ieu teh keur mikirkeun masalah ekonominya. Eta bener. Ya, wah. Nganggur. Nganggur. Si jana manehna tukang ngaramal ieu mah. Naon sanes dukun Arbi mah. Katingali we tina wajahna siga dompet tanggung bulan. Komo itu, wah, loba pisan dog ceplok di nu kieuna. Jarawatna nih. Pokoknya mah ieu sangsara duanana kaciri tina bau badanna ge. Aduh. Geus kieu lah eta mah saya boga solusi keur anjeun berdua. Ogut. Terus di mana, Teh Eti. Ogut mah biasa we atuh jalan-jalan. Kalarasan nanti Ogut teh bade ka bumi heula, bade dangdos anu ganteng. Ih, si Aa, ari amat teh dah dangdos oge da Eti mah suka. Ih, kan amat tas ganteng. Ari Ci Eti. Solusina berarti kudu digawe. Saya aya penawaran di Biro Jasa Pemindahan Uang. Biro penjasa pemindahan uang. Tapi dina ngaranna mah jiga nu eta euy, nu menariknya. Oh, tentu atuh. Biro Jasa Pemindahan Uang. Ngaranna ge geus uang atuh. Berarti memindahkan uang teh. Oh, ieu mah pekerjaan yang keren. Duit, gitu. Gimana? Mau nggak? Tuh kan bener. Pantesan tuh tadi tuh terkena rasaan. Karena jadian. Ci Eti mah eta mah uih ka bumi. Ih,
Nah sih menikmat ku gancang-gancang teuing kudu uwi ka bumi atuh. Soalnya teh waktu tos burit. Ngejonan nih dia. Karek gede tinggalkan sebarang menit. Geus ngobrol deui jeung awewe sejen. Teu aya naon neng sumpah nage. Ieu mah ieu ceti yang ngobrol hungkul. Emang lalaki mah siga kitu wae alasana. Emang mun disalingkuhan teu ngarasakeun kumaha nyerina? Rasakeun sok kumaha kumaha rasana disalingkuhan teh. Neng. Ih, naon atuh? Aduh, ceti. Itu kabogok. Aduh. Lepaskan. Itu tuh naon tuh. Ih, aogot. Ih. Aogot. Maulah. Iya maulah. Bikin lama. Siap. Kaburu kolot manehnya. Tapi syaratna ya 3. 3 syaratna. Aya 3. Jeuh dengekeun. Anu kahiji syaratna kudu pangangguran. Oh, jelas Pangangguran berarti syarat kahiji geus jompon ya. Syarat nu kadua kudu miskin. jelas Jelas pisan saya mah miskin. Ya guys, sepatu menang nginjem di tetangga. Geus teu kudu diomongkeun lah. Tong loba teh ngomong bau puteuy. Berarti geus miskin duanya bener. Anu katiluna ye. Nu katilu. Punten ieu mah punten pisan. Kedah lemah iman. Lemah iman sih. Lemah sok ka masjid tara, sok ka pangaosan tara. Sok ndengekeun ceramah tara. Rosok. Sok kurban tara. Tapi di luar saya mah. Oh, karciri ieu mah. Lemah iman berarti 3 syarat tos kacumponan. Kalau gitu minat teu? Minat nomor HP-na. Gampang gawena teu kudu kuli-kuli bangunan siga kitu atau napi ngangkat nu berat-berat jadinya buat tanagaan lah hampos kabeh ge. Sok nomorna. Catat nomor saya. Nomor sabaraha? 08 hiji 08 hiji 38 38 444 0 hiji 0 kabeh. Sok baru catat lah. Ya. Solusi. Sok engke hubungi, ku sayang ke dihubungi, sok miss call heula miss call. Miss call bisa. Miss call. Saya eueuh pulsaan sok. Miss call. Iya. 053 tukangna. Sangaran deh. Abdi mah goar. Oh, sambal goar. Eta mah semua soang bae atuh. Goang sok sarwana Lu samsara bodoh deh sih mah. Goar. Heuh, geus kumaha nu bodoh we. Ya, eta geus nya jeung waanya. Ku saya dihubungi. Isukan kumpulnya di markas operasional darurat ya. Siap. Di Modar. Iya siap lah pokoknya. Modar sekalian lah. Oke nya, siap. Pokoknya mah nu penting mah bisa gawe. Geus cicing lah, geus bejakeun nya. Urang ka ditu lah nya. Neangan heula Heri Edo heula. Hatur nuhun. Dadah, Sampurasun. Rampes. Yes. Sukses.